li'annal amakina tatasarrafu bihim wa tatayyabu bihudurihim, lantaran tempat jadi tambah mulia, jadi mulia ku ayana arifin, jadi sengit ku ayana hadir arifin. Lamun hiji masjid didatangan ku waliullah bakal beda sinar masjidna. Lamun eta majlis didatangan ku waliullah bakal beda eta majlis. Imah didatangan ku waliullah bakal beda eta imah. Sebab naon ditutur-tutur ku malaikat ketika nyana datang ka imah, kadinya datang ka imah malaikat, waduh di imah eta teh sing suliwar. Sing suliwar teh tak tambah mulia imah didatangan ku waliullah, imah didatangan gitu majlis didatangan ku wali Allah bakal beda teh tempat eta, majlis eta, masjid eta, imah eta beda lantaran pandangannya na sarua bae arpah bae. Itrati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum antukhlifuni bisuin fi zawi rahimi. Wadah eta nuturkeun kana nu diwadahanana dina mulyana. Sehebat wadah ai nu diwadahana nu hina mahina bae. Sakumaha kamari kurung manuk tina jati, manukna manuk gareja. Sengsarikeun ku batur bagusan keneh ka kurung ieu mah euy. Aya kurung tina kirai lah butut tapi manukna manuk pancawarna. Mantep. Imahna gedong agreng miliaran tapi barang keluar petot jelomana. Tertarik kabeh ge. Lah ngan imah doa. Tapi imahna RRSS. Kamarna ge nyengkleh, barang keluar masyaallah mahadza basaro. Ieu mah lain jelema budak ku gelis-gelis teuing. Aing dibere senyum nyeblak hate. Panah aspara nancep ka jantung aing. Pang nyabut kana. Oh nu bisa nyabut iwal dinyana dewe nu nyabut ge. Aduh budak aing. Teu bisa hees aing keur beuting. Kunaon emang nyeri huntu. Gusti Allah. Tuh, wadah masa pira wadah. Aya inopa herang jasa barang kaluar awewe di jero